Di ruang tamu Imah Karnadi. Cum, oke mah kawasna orang teh geus meunjeun ngantor. Lantaran geus turun hujan. Ya, biasa we urang mah di mana-mana turun hujan we kakarang ngantor. Maklum da kantorna kantor aclog, listrik, patlot, jeung tas kadepo euy, jeung edas euy, dewek mah geus mulai dibae ngimpi. Pinaon sia di? Mimpi eta itaeun. Biasa bae mimpinya. Ada geus kalimpi-impikeun nyandung teh. Nyaho dan nyaho nyanteh nyandung. Aya jalma teu boga teuing ngarasaan. Da nyan soteh nyantok lain nyandung. Lantaran inget bae kana usaha. Eta ngabelaan anak jeung pamajikan. Datang ku ngimpi bisa tok bangkong. Ayo Jum, ulang bawang sia. Wah, iya di. Neuleuh naon si laing teh, mani colohok kitu. Cing Jum pang ninjokeun tuh nu turun tina motor eta teh jelema atawa lain. Bae jelema mah serta henteu salah di eta teh yen awewe. Ditaksir ku dewek mah widadari nu kakara turun ti sawarga. Untung temen nu jadi salakina boga pamajikan nu sakitu geulisna. Tapi wah, bawa teuing randa. Wah, catenjuan dewek mah lumrah we siga awewe nu sejen, henteu leuwih-leuwih teuing. Tang tuh pikeun si laing mah. Dewek mah kajen teuing umur bae dikurangan 5 tahun asal bisa laksana nyandung kanu bieu. Di, sanajan eta awewe teh leuwih ti biasa bae, tapi ari rek dicandung ku si laing mah jauh tina layak teh. Cing, kumaha jalana pangna si laing hayang nyandung, tudu kanu lain tanding. Dewek teh rumasa ari sandang pangan mah kacida kurangna. Taksiran bae lain cahakna kana neangan dahareun teh, tapi ari kana neangan jalan pikeun nyandung mah leuwih pinter batan si laing. Lain, na kumaha rarasaan si laing, nararausan teh pamegat anu ngalimpere koneng kitu. Tegep dedeg pangadegna. Ari tetenjuan dewek mah beungeut si laing teh teu beda jauh jeung bangkong hideung anu karatea. Ingetnya ari nyarita teh teu meunang kaluar tina garis kasopanan. Bisi si laing hayang nyaho manusia mah henteu tergantung tina rupana, tapi tergantung tina akalna, kahayangna, kawanina, kalawan prak ngalampahkeunana. Eulis awang kaluar ti pasar. Diiringkeun ku Nyi Enam ngais tolombong bubunangan balanja tea sarta celak kana motor. Si laing wayahna balik sorangan Jum. Dewek rek nuturkeun eta awewe. Tapi lamun si laing datang ka lembur jeung bejakeun ka pamajikan dewek, yen dewek kageleng ku mobil kitu. Marjum tuluy we inggit saenggeus dititah ku Karnadi. Kocapkeun Nyi Usni di imahna geus cilincing cat turun unggah bae kawas hayam keur endogan. Ma, apa teh tos datang? Acan Ujang. Kapan keur balang siar? Ngabelaan emak, jeung dulur maneh. Dukung si Lila, Jol anakna nu cikal datang entas ulin. Lumpangna ingkut-ingkutan bari dampal sukuna ucur acar getih lantaran kacuga ku beling. Suku kuring nyeri kacuga ku beling. Aduh abah, kamana ida batenya? Ieu kuring nyeri kacuga ku beling. Ma, hayang dahar, ma. Ujang rek dahar naon? Kapan ke jenuh kamari gigis beak? Ai, suku kuring nyeri-nyeri ting. Aduh. Barudak, sakedeng ge pakumarane datang rezeki. Usni. La ilaha illallah. Geuning Jum, mana ari Karnadi? Ya, eta tuh. Gerabok atuh Jum. Kira ari Karnadi jeung kuring teh keur dagang di sisi jalan. Terus dipentas ditu aya babah nyalukan. Ari Karnadi ngabelanya bae lumpat lintas jalan. Terus bae Karnadi teh kageleng ulah dari pisan. Kageleng? Karnadi? Kageleng? Nya lebah dadana. Lain Nyi Usni kapoekan. Ma, kunaon abah teh? Ma, kuring milu pae. Dakung si Lila Nyi Usni inget tina kapaehanana. Karnadi? Ma, apa teh maot? Jum, kumaha kageleng teh misan? Harita mah bisa kena nyarita. Tadi Karnadi teh acan maot. Acan hari maut mah.
Gancangna carita, kocapkeun Yusni nu keur meujeuhna sedih kingkin, dilingkung ku kabingung lesu muni lalungse, lantaran inget ka bapana barudak nu aya di rumah sakit, nu keur meujeuhna dipuhit ku kanyeri lantaran kageleng mobil. Jabat ti eta lantaran kudang teh daeun, pila kadar beunang ngarambet dia dahar ku 3 budak katut manehna. Barudak, isukan mah juang teang we atuh ke rumah sakit. Uga we bapak marani hirup keneh. Najan kuring jadi suku keneh ge kajen teuing lah milu we ari yang bapak mah hayang panggih. Kuring ge milu emak najan kuring keneh oge sugan bae ari kapanggih jeung apa mah cager. Nya, sugan bae bapak marani cager. Awas baheula di hari deui. Emak teh nu diteu kaduga barang siar sorangan teh. Dinten ieu Nyi Usni sareng 2 budakna bade sumping ka rumah sakit. Sakumaha anu direncanakeun. Anakna nu kacobak teh ditungtun. Nyi Usni oge lempangna lalaunan lantaran kurang tanaga. Ma juga apa mah? Iraku atuh, kapan-apa mah di rumah sakit nu kurang di teh ayeuna. Kang, nawati kayaknya eta awewe nu di sisi jalan dia. Bangun nama orang sisi satu miskin pisan. Yang katingali budakna asa nganggu payan ka urang ya Kang. Ah, make dipikarunya elis mah nu bara main eta teh kaciri papakeana oge rewag-rewig. Geus kitu anakna oge make gogopa itu pupuguh. Kelo di meureun da nurun ka indungna. Kacaritakeun Nyi Usni jeung anakna geus nepi ka puskesmas. Manehna tuluy nanyakeun ka nu keur bebersih. Neng, abdi bade nolehkeun Karnadi. Nah, saha? Karnadi. Ari ngaranna kitu mah Karnadi geus di ruang. Da disalabarkeun oge anu ngaku. Toyokna bayi teh bukan baraya. Di ruang? Parantos maut. Ya, kamari di ruangna oge. Barudak, aya marana geus teu boga bapak. Anak jeung masing hati-hati, gan goning hirup teh. Mak mah, buah engke, buah isu. Ayeuna ge da geus teu puguran rasaan. Karnadi. Aduh Karnadi. Kuring milu. Isuk-isuk karena diindit ka cai. Tadi, egoan teh. Lamun si Laing poe ayeuna teu balik ka pamajikan jeung anak si Laing. Awas ya, rahasia si Laing bakal kabongkar. Kek, naon ari si Laing teh? Montong nyari tadi gawat kecai serta hayun yang pemajikan si Laing. Lamun teu awas ya si Laing. Gancangna carita, barang jol teh ka imahna teh kira-kira karena direuwaseunana. Lantaran pamajikanna teh barang datang oge ngantep bae. Tah, pasukan si Laing nu sakitu teh. Hargana satimbang jeung karugian anu ayeuna. Anak nu 2 maot, pamajikan wah pasukan si Laing kitu teh tah. Punten nuhun. Naon elis teh make ka dieu? Nah, Kang aya di dieu. Angna wing aya di dieu lantaran ieu mah sorangan. Ari anjeun teh nu nikah sareng kula teh ya. Naha? Jadi anjeun teh ngaku-ngaku Raden Suntama anu beunghar teh ya. Nya lantaran hayang ka Nyai. Nah, atuh aya sia teh make ngakukeun jadi Raden Suntama, Nurus Tanjung si tukang tipu. Serahkeun aing ku sia. Suka diri aing didagabah ku tukang bak. Acan Ujang. Anak pimpi-pimpikeun nyandung teh, dan nyakola nyaho, nyateh nyandung. Aya jalma nu ida deui. Nah, atuh aya sia teh ben ngakukeun jadi Raden Suntama. Aduh. Karnadi. Sotek nyantok, lain nyandung, lantaran ingat bae karena usaha. Teh, Mak